beja baheula aya negara sancang pabuan pajajaran Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti Madraguna bade diislamkeun anjeunna Ali diudak putrana Prabu Kiansana hilang ileweng eta ileweng eta sancang nu careong bagian Tosanaya alhamdulillah cek beja baheula aya negara sancang pakuan pajajaran telahna Prabu Siliwangi jadi rajana sakti Madraguna bade diislamkeun anjeunna Ali diudak putrana Prabu Kiansana hilang ileweng eta ileweng eta sancang nu careong bade diislamkeun anjeunna Ali diudak putrana Prabu Kiansana hilang ileweng eta ileweng eta sancang nu careong
Cerita selingkuh cinta melepas belenggu jiwa. Apakah karena cinta yang dulu ku rasa sangat tulus bersahaja, sehingga dia
Cupit-cupita.